ulama ahli marifat. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka sanyan abdi Gusti, nyukeun ka Gusti rizqan wasi'an, rezeki anu jembar. Rezeki anu seueur. Mudah-mudahan resi menang rezeki anu seueur amin. Ngan urang mah nyaho loba rezeki, loba duit, loba beas, loba kadaharan rezeki, eta mah lain rezeki milik. Loba duit, loba beas, loba kadaharan mah lain rezeki milik. Rezeki mah cari banjar nuji perkara untuk sekadahar kurang rezeki. Leres dah. Eta mah milik. Urang kadahar tahu jeung cengek dijejer tahu dipacok hayam. Kaya rezeki mah riweuh. Ada seladakeun. Eta sempat viral eta. Eta ngawartos anu memeh cengek tahu heula gitu. Rezeki kan dipacok cengek. Kaya rezeki mah tos dikunyah tanpa rezeki. Modal batu mencelang. Laras ya. Ieu bangsa rezeki abatin. Rezeki dohir, soca ningali keur berlebihan. Warna ungu, warna hitam, warna putih, warna coklat bisa membedakan deh. Kalau tanpa rezeki ningali moal. Ningali moal. Ieu berbunyian, sautan burung beda-beda, warna berkicau beda-beda, bisa membedakan ku rezeki cek urang. Udang can katingali, ngesuara kan bau, Mang Jaya datang, can katingali Mang Jaya, sudah bisa membedakan suara Mang Jaya. Rezeki Allah kalau tanpa rezeki, mual ngadamu. Mantap kami sok ngaos ka palabuhan sok istirahat di sisi laut. Aya supir teh nyadar ka Kang, aya sisi laut di mana? Teuing eta soca ningali kalau kata bihan, make pohon ku sisi laut. Aya sisi laut mah eta tangkurasih ngabaca di mana? Eta nyebut ngabaca teh kabeh. Cuma abi nyebut ngabaca teh ka santri. Eta tangkurasih ngabaca di mana? Make nya ke sisi laut, perintah sisi laut teh ieu. Nah ieu sok kacang lupa kulit. Pada ulah ketebihan ningali sebelum mata. Lupa kan sepinggir laut. Sisi laut di mana ya kamu? Kita kan kurasnya ngabaca di mana? Mau bisa ngabaca pemandangan lamun tanpa sisi. Kita di situ. Leres ya?